Hatur nuhun tos klik video ieu. Jeung tong hilap lamun anjeun nonton video ieu, tong hilap subscribe, like, komen. Sampurasun orang Sunda. Hatur nuhun, wilujeng nonton. Mantap. Dangdut terus. Ampun naon atuh. Urang rek nanya, Ngomong naon, sok nanya naon. ning kaboga urang teu pernah nyeun status atau masang foto urang di WhatsApp. Ya, clear. ABG ayeuna ya. Aduh, mana yang nyambung alasannya eta? Ibu urang teh nyaho alasanna. Hiji alasanna. Naon? Hiji alasanna. Naon alasanna? Aing laki lain atuh dijaga ya teh. Geus nya. Mang, eureun. Tos mah eureun. Sabaraha, Mang? 10.000 jang, Ya Allah, mahal-mahal teh nya si Amang. dan sabaraha tuh. Nyantos itu Mang ieu 10.000 nya tah. Si goblok, terus naik mere 10.000 maka 5.000. Baiklah, ikhlaskeun. Mana ku nongkrong si Surian? Tadi urang geus ngaheurean jelema, Bro. Wah parah mana bro? Emang mana geus ngeureun saha bro? Ngaheurean tukang ojek, Bro. Tadi urang naik tukang ojek. Cek tukang ojek na teh si tamer 10.000. Nya geus we kurang dibere 5.000. Bari jeung lumpat. Ah, Naon sih? urang katirisan ieu, supaya haneut kumaha carana, Biasana sih jeung pamajikan sok grepe-grepe di. Grepe-grepe nya teh grepe-grepe. Gitu. Aja teh grepe-grepe. Nya geus tuh urang ajaran heula atuh nya. Sama. Iris. 2,000 years later. Wah. Pamajikan Aijal mantap. Nuhun atuh nya. Si goblok. Kalau di bayu, perangan pisang lah. Are ka mana? Masih gigit, aku mau ngomong mana mah. Cie, udah tobat nih ye. Biasanya juga enggak salat maghrib. Sholat kebenaran diomongkeun, teh sholat omongkeun. Enak gak sih? Baik mau jadi dah. Arek ngomong keur penting teh. Dita teh mimpi serem teh pisan lah pokona mah. Mimpi naon? Nya eta. Mimpi aya di antara personil JKT48 anu geris-geris teh nih. Eta mah mimpi indah tuh. Supir wae. Mirip mun eta teh. Masalahna Dita teh aya dina eta tah. Dina salah hiji anggota JKT48 anu geris-geris teh nih. Ngaca. Dit, naon enggak? Daripada ulang-ulang kieu ngomeh HP teu jelas. Ini orang teu tebakan yuk ah. Hayu ga, hayu. Ayo. Ye cing tebak. Buleut, panjang, di tengah-tengahna aya paha. Naon cing? Kela urang mikirnya. Maneh mah omes ieu mah ye.
Ente omes maneh we taman Victor pikiran kotor. Ya terus jawabannya naon eta? Tiang listrik ditekan jelema. Aing Mariot. Dit, Naon enggak? mana nyaut teu? Hati orang teh resah mikirkeun we si Siti. Yeh. Maneh kok cinta mati anu kakak bogoh ayeuna nu ngaranna si Situ. Ning mikirkeun si Siti, eta saha si Siti eta? Setiap hari-hari ku mikirin kamu Dit. Garila tinggalan. Bro. Tadi HP urang murah di lantai 3. Terus kumaha? Apana rusak henteu? Ya henteu lah, untung kurang dihurungkeun mode pesawatna, jadi bisa ngapung sorangan. Mengheningkan cipta. Mulai. Rame-rame lah ya beli gitu. Dek motor teh. Hah? Spot tuh, Hak. Bosen ngospot wae. Oh, itu kababaturan teh. Sok koreting anu. Tuh tah suruh tah. Itu atuh ah. Ih. Ini kudu kesandian di naon kesandina? Ini riweuh. Ini lucon, komedi lucon. Komedi lucu. Bener. Nah, mumpung kuota gratis. Orang update 1 salat cuy. 3 rakaat salat maghrib. 3 rakaat. Mana malaikat Israel? Arek komen. Siap guys. Peh, Naon gak? kamari orang ditilang ku polisi. Terus ditanya Ditanya naon emang naga? Jadi ditanya kieu orang teh, Peh. STNK kamu mana? Ya orang dijawab kieu, Peh. Hilang, Pak. SIM hilang, Pak. Terus kieu di Peh cepet polisi teh. Hilang ka mana? Yang geus we ku urang teh, Peh, dijawab kieu. Nggak tahu, Pak. Sekarang suka ngilang-ngilang gak ada kabar, mungkin dia udah bosan. Tong hilap ya, like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis.